Dua tinggal betem we. Cimata we keluar tinggal doa ngaran. Bahwa teh dijabah. Urang teh jengkokna. Teu norowelang doa teh hiji-hijina. Da kudu diredaksi, kudu katalar lamun ditalar teh. Tapi nalika urang betem Allah mau ulinga naon urang dikenalkeun ku urang. Selesai. Eta doa kelas. Jadi doa dina hamalat kedua. Sebabna teh. Teu kudu pok ngawung, tapi dibarengan jeung rahmatna teh. Anu gering mah, anu fakir mah, anu sugema dina kahirupan, loba gangguan. Teu nyaman we hirup teh. Babari amok, babari ngalajur nafsu, teh penyakit anu kudu direungitkeun. Dan mata kesimpulan adalah konsep doa ka Gusti Allah sangkan eta kabeh kababan hayang naon cumpun ku eta. Maka surat Al-Imran 183 biasa kentar kenat sebentar kaliwat doa eta mah lebar terus syukur para ahli Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Hayang naon sanggeusna urang dihampura dosa ku Allah moal aya anu dipungpang. Sabab syarat mustajabana doa teh nalika urang banglas labas daya salamar benang anu ngahalangan. Hayang naon oge tong boroning jengkokna. Sanajan ukur ngagremet dina hate. Tapi urang ngaheulakeun supaya urang dihampura dosa Allah. Maka doa pamerta urang moal teu urus saja.